Semah pangabakti mudah terima Yai. Hatur nuhun kula. Muningakeun ieu aya tatamu tebih ieu teh ti luar negeri seun. Tadi mah curhat ka jisim abdi teh ka dieuna kana pesawat saurna teh. Sumuhun aya delay saurna teh ka dieu. Oh, syukur pacak kamayangan. Hapunten bade tumaros dupi ieu teh salirana habade ngapadantenkeun perkawis nagara, perkawis rakyat anu kiwari. Ayeuna teh ngawitan sakola lalobat kitu pendidikan teh. Nah habade ngapadantenkeun eta atanapi ngabagiakeun tamu. Sarebu penting leuwih halus. Mariksa tamu eta leuwih ti penting oh sumuhun mangga. Mas Putra Gatot Kaca anak gua bagur kapayun nih. Benar. Putra pancingan Gatot Kaca nampi pagi. Kalayan yang katapi semua putra ayat tina dampal sampean pangkon gua. Semah pangabakti mudah terima dening tangan kiwalan tengah simpen pulongnya ati sapu cuking remah pun dehi mastaka bager hatur nuhun pangkon ua atuh teu hilap karama paman pad mendekaranya ngakeun semah pabaktos nuhun asa dijelemakeun disembahku dunungan heueuh sok sanajan urang keneh dunungan we kitu mus eta teh transfer mus wah kumu bager pisan ke leutik nama halaman ka asuh gitu mus tas rajang udud masihana teh 2.000 rupiah rajang udud teh mahi kana naon sabatangeun meureunana kaping kali eta hapunten putra pancingan tumorojog tanpa larapan teu aya ibadah ti agang oh teh sawios banget kalintang bingahna uak kasumpingan hidup di Amarta daud timalan sareng saha ka dieu kaula dongkap ka dieu teu aya sanes di sarengan Kuwa Semar Kakang Semar kali para pawongan sadayana syukur baca kamayangan Kakang Semar cobi kapayun ini wa nah wate puluh mah teu kumaha ieu teh kapayun nih da wa aduh aya anak tos sambatnya we kang ulah kaluhurkeun ulah atuh hunyuk sumangaji si abdi pun Semar langkung ti payun ka pihatur bade nyangakeun di semah pangabaktos tadina maji sim abdi teh pecenghul kaluhur parantos ngawahana ya anak bade ngahalang tadi sim abdi teh atos bilih pegati koro eta teh akang teh sepuh daya keur anjing hahaha sumuhun mugi katampi semah jisim abdi da terima nuhun kang kadi atuh kapayun sawios jisim abdi mah dipengker we pamipayun ting sieun katinggang sirah doma sumuhun mangkaning ti katebihan parantos ngajebian jisim abdi teh nuhun si cepot kamana aya di luar seun nah atuh titah kajero ka dieu si cepot silawala sigareng mah ngisinkeun barang penta bae lamun ngopi oge ranginang teh beak jeung kelerna eta teh dikekepan ku sorangan bilih bolonyos kitu komo geuningan anu bungsu mah sigareng teu tiasa dikontrol basa teh lain eta babe di ditu keneh ditumaritis geus dibadamian ku dewek teh umat ulah dibejakeun dewek datang ka dieu ka Sri Nalendra Prabu Kresna lainna naon boga hutang keneh dewek teh minggu kamari ci keneh ti dieu ti Dwarawati teh
Oh kasbon dewek kitu can mayar bikayeuna heuh da can boga duit atuh. Aya acara beak duit nanti 2 bulan kamari. Kata mah deui euy kemari teh aya HP ngajugug dipawa we ku dewek dijual. Sieun nanyakeun lain naon. Kita ngari Gusti Batara mah pan Batara teh harina pinternya. Asak hampura geus tutas tina rohani jeung jasmani. Kira-kira mereka boleh kirakan aib batur. Sedangkan dina sholat oke ya Allah tutupan aib abdi tuh. Kira-kira maneh narek mukakeun aib batur mah. Leuwih ngarti. Kamari we si cepot teh ka dieu mawa HP ulah ka. Puluh. Aduh hapunten kulan hapunten. Selamat malam semuanya. Kumaha daramang-mang sadayana? Hah? Kuring. Ya seperti kemarin. Sehat selalu. Mun ceuk bahasa Inggris mah fine. Mun ceuk bahasa kedokteran berang-berang saja cenah kitu. Kuring teh hayang asup ka jero tapi itu tuh geus molototan aki-aki teh tika jauhan. Kitu we. Lain meuni fitnah pisan jeung non tadi teh ranginang beak jeung kelerna. Sidikan manehna anu beak teh kuring mah tingali awak sedek kieu ti kamari ti mangkukna ti baheula keneh. Tuh tingalipun bapak mah beuki dieu beuki boyot oto eta awakna. Beuki mon sakuring oge. Abdi bade kapalih ditu heula besti ah. Haduh. Sapi teh. Haring subuh-subuh geus digoeng-goeng ku si babeh. Diajak ka Duarwati sengalah. Jeung eueuh buruhna jeung eueuh naon jeung tunuh keneh. Heeh. Jeung lu can hees hareng teh. Tadi beres bajidoran hareng teh di dieu. Mencu kaul ka Pak Haji Dudung kitu. Cobi bager Gatot Kaca. Uwa teh di kamari ti mangkukna asa sono anu pogot ka rayi sadaya para Pandawa. Kumaha ayeuna tuang Rama uwa Yudhistira kalih tuang Rama Arya Bima oge Arjuna nakula sadewa naha ieu teh aya naon hidup sumping ka dieu teh. Pun bapak pun uwa kalipun paman sadayana aya dina ginanjar kawilujengan. Kumaha nagara Amarta dina wangkit kiwari? Nagara Amarta repeh rapi kartal raharya. Pamarentah sareng rahayana parantos ngawujud manunggal dina wangkit kiwari. Syukur mangteh kamayangan. Eta we mang teh hideuk kumaha? Saban poe mah sok ngelian koran larak lirik dina surat kabar boh PR boh Bandung Pos. Sadayana dipapai boh bilih kitu ieu mah aya hal-hal anu teu diduga jeung teu dipihar. Nu aya di nagara Amarta boh bilih aya caah mah. Boh aya longsor mah ayeuna teh pan keur usum bageun. Kumaha aya bencana atawa wabah si corona si Covid teh kumaha ayeuna? Parantos turun. Parantos turun. Nguningakeun wabah sareng musibah di nagara Amarta estuni parantos teu aya. Parantos bebas. Sumuhun kulan, alhamdulillah kulan. Ayeuna mah seniman oge tiasa manggung deui geuningan 2 tahun vakum. Malihan mah kamari sinen ngajual gelung. Dalang ngajual peno, wayang di jarwalan, alok we ngajual jujur,
Sumuhun malih mah tukang ngoong teh ngajual ancak ngoong kamari maseun. Bari jeung eta teh nudunungan. Namun ayeuna mah syukur kanu kagungan wabah sareng musibah teh parantos teu aya. Sieun mudah-mudahan neka bayuna teh langkung bebas deui. Urang sadayana warga masyarakat anu aya di ieu nagara di luar atanapi di amarta kawuwu sadaya nagara anu aya di alam dunya teh sing aya dina ginanyar kawilujengan. Lamun teu sehat mah da kumaha rek neangan duit teh nya ucu. Atuh pami kitu nah hidup teh nyana tugas naon ti amarta nguninggalkeun kaula teh hiji perkara anjang sono anu pogot ka pangkon ua syukur kasida sono na putra panjenengan sami ua oge sono ka sadayana utamina ka tuang rama paman Yai Arjuna. Babasaan para pujangga netelakeun yen Uwa jeung Arjuna teh geus ngawangun loro-loro ning tunggal. Uwa hideung rupana, tuang rama paman bodas rupana. Sedangkeun dina katrangan bodas jeung hideung moal bisa dipisahkeun deui, lir ibarat gula jeung amisna kembang jeung sarina. Leres pisan. Tah ayeuna cobi balaka bageun. Aya naon hidup sumping ka dieu. Anu utamina meninggalkeun kecapi kitu kaula teh napi pancen kana ngadugikeun hiji serat naon serat walapatra surat naon duka kaula teu terang lebetna kaula teu wantun muka lebetna kaula mung orang nyanggakeun bae ka panggon Uwa. Syukur bagja kamayangan di saha Gatot Kaca. Di Kanjeng Uwa Yudhistira. Cobi mana sana. Kadi kapayun banget. Nyanggakeun. Kamayangan. Aduh. Lain eta amplop luar negeri menepi ka ginding bari jeung seungit kasori wangi cobi atuh ular berbuka penasaran kaula surat rek dibuka heula mangga wis tadi surat teh disuekeun ngebeu cenah. Cobi. Awas mana. Hatur nuhun. Naon gigi hatur nuhun we geura. Nuhun Rai, semah pangabakti mudah terima dening tangan kiwalan teng simpen pulonge ati sapucuk ing remah dehi mastaka. Punten saparos diawas we sarayana ulah diwang-wang kitu seun. Penasaran ji sim abdi teh. Keheula cing heula. Oh sumuhun. Ahang oge sono katsida karai para Pandawa. Edos. Nuhun. Kalintang pamugi urang sadaya tiasa tepang rarai tepung lawung dina waktosna mudah-mudahan ari naon teh kajauhan teu kaciri da rabun jauh aing teh kaduhung teu mawa kacamata kalakah nu diwawa teh kaca spion aing teh panuhun we supados diaos sadayana sieun aduh aduhan seuning teh Gusti aya gini teh aduh naha Gatot Kaca
Amarwata Suta Bingah Amarwata Suta Denira Jajar Pinara Sing Persuna Bingah kagire-gire syukur bagja kamayangan pageureun hatur nuhun pisan parantos masih hangge serat kaula. Aduh, nah ieu teh serat pikabingaheun atawa pikumaha surat cinta kitu ieu teh. Heeh. Heeh. Naon usina wa? Tetelakeun ieu surat di tuang Rama Uwa. Prabu Yudhistira. Aduh, Gusti netelakeun ieu teh surat panglamar ti Arjuna ka Mayang Arum ka tuang Bibi Sumatra. Wah, jadi atuh hajat teh nuhun Gusti. Aduh, nuhun pisan, nuhun. Mi Allah ieu teh surat-surat panglamar, memang surat panglamar Padmanegara. Aduh, nuhun pisan ieu. Waktu anu ku kaula ditunggu-tunggu, anu dianti-anti ku kaula ti kamari teh ieu. Nguningakeun tuang rayi teh Nyi Subadra parantos bobohan sareng Arjuna teh kirang langkung aya 4 taunna. Ayeuna kiwari mangsana rupina oleh panganten. Syukur bagja kamayangan. Pulang ke. Ayana. Sugar teh lain surat lamaran sun. Waduh. Syukur bagja kamayangan. Wah. Pulang ke. Yang naon bete naon sira kukupengan teh surat lamaran Gusti nu Agung lamaran saha Juragan Arjuna ka Mayang Arum ka Gusti Subadra Gusti anu Agung nuhun pisan kuring teh di kamari ti mangkukna ieu teh diajar ngalok rek kaul emah. Heeh. Si cepot kamari teh geus diajar ngendangan kitu. Ka eta agoisme kitu si cepot teh. Heuh malah mah sarua kede ngendangna teh sarua jigana rek kaul ari kitu mah. Heeh. Talamun si gareng keamanan. Heeh ngamankeun sangu sia teh pastina mangsana teh. Gusti nu Agung nuhun pisan Gusti. Syukur bagja kamayangan. Kabungah walamun dibandingkeun jeung cetula gunung anu pangkadenan di alam dunya tangtu leuwih gede kanyaah jeung kabungah uwa bageur dina wangkit kiwana. Perjanten tangtus kaula ge bingah. Namun dina mangsana kiwari uwa mah satuju bae dina mangsana Arjuna ngalamar ka Nyi Subadra. Namun urusan jodoh uwa sok sanajan salaku lanceuk teu tiasa nangtoskeun bageur. Margi urusan jodoh mah dumasar kana pilihan Nyi Subadra. Jenis jeung jenis sababna katerangan moal rahayu pertikahan manusia lamun teu aya kahayang eueuh dasar bogoh jeung karep. Tah ayeuna urang gentraan bae Nyi Subadra urang taros langsung nah lamaran ti Arjuna teh bade ditampi atawa moal. Wah tangtos ditampi atuh. Eta we buktos hanyaahna teh dina waktos nuju eta teh nuju live TikTok gitu. Bari ngadamel konten ku siwel tina kutang teh foto tuang Rama Paman bageur, foto Arjuna ku siwel teh dibuka. Cenah. Diasun. Oh, mes-mes ku siwel eta teh. Kadang-kadang ku siwel mes-mes eta teh.
bari ngawih potret manehna teh ya. Oh. Potret. Sis lagi mo siya deh. Sumuhun di simak dia ti aya lagu potret manehna ulang setel ulah sok. Ulang setel ulah. Potret maneh. Ranu ngawih di mana euy? Eta juragana. Oh, tina kaset. Heeh. Sada eta. Sada toto. Kaset bener. Kaset. Sekadu upload. Urang calukan bae. Padma negara. Kula paduka kumaha? Kerawan Yesubada di Kaputren. Oh, sumuhun mangga. Diestokeun ku kaula. Pinasti kersayang tumapara. Eksanira manaja. Eksaraos. Dira srira biama. Mandeg satengahing obrolan. Saprabdan pun tatamu di Mandura Harja kawuh ti jajar sokalimanya eta ingkang Raka Sri Nalendra Prabu Batra Kresna. Prabu Baladewa. Sumar-sumar kemanikan Prapta Kaksya Jalir Sulintan Damar Gangina. Kresna. Ulah kaget ya akan di Mandura Kresna. Sada Raka Prabu di Mandura. Wah, aing mah gagal tamu deui. Kaget ya akan di Mandura Kresna. Raka Prabu mangga kalabat. Uluh. Uluh. Bocah. Anger Kresna nuju aya kitu Anger Kresna. Aya. Nah, cek mang oge teu salah ngitung waktu teh. Poe Senen mah Anger Kresna nuju rineh cek mang oge. Uluh. Ari Anger Kresna nuju aya tamu kitu. Aya. Uluh. Nah, da moal misluk hitungan kolot mah cek mang oge. Uluh. Cek mang oge. Oge cek mang. Mangge saurup padudung kitu cek mang oge. Uluh. Haduh, wayahna we bageun urang tunda heula sakedap. Ragan menyan bodas kaula dina wangkit kiwari kasumpingan salira ti Mandura Harja. Ih. Kumaha kang hampura akang tu borojoktan balana pacaya berti anggala hampura akang. Hapunten Anger cek mang oge. Uluh. Hapun enten cek mang oge. Henteu video call heula ka Anger. Henteu ngawa heula maklum mang teh samat corona kamari HP teh digadekeun cek mang oge. Uluh jang maraban si Aswata mah kitu. Kata mah si Aswata mah teh ngukut anjing. Heuh kudu diparab deui. Uluh. Kresna. Hatur nuhun Kang. Asa pingah kaula sono anu pogot. Lami tetepang. Mang bulan tetepang mang tahun tetepung asa dina kongkolak badon. Akang oge ieu teh tamelar kanu jadi adik. Tarang alongo ka dieu. Oh tangtos. Hapunten kaula oge tara anjang sono ka Mandura Harja. Akang ngarti. Lain saeutik waktu tanaga jeung pikiran nu dipake pikeun geuyeuk-geuyeuk ngolahna ka Dwarwati. Nepi ka ayeuna nagara Dwarwati jadi untung cang nagara nu liar. Uluh cek mang oge uluh. Ayeuna Dwarwati teh jadi nagara adikuasa.
jadi adik kontea alo eta mah lanceuk dalang atuh jadi adik kuasa cek mang oge alo syukur bagja kamayang nya kieu we tangtos ieu teh sanes ukur ladang kesang kaula namun seueur pisan pihak anu aya kontribusi sareng kakaitna ngamajukeun bangsa sareng nagara Dwarwati jeung Kalamani syukur bagja kamayangan atuh lian kasono sirap ingat bae kacubluk pan tadi di jalan teh tikus kana cubluk jeung bae atuh ieu lah ngeureui wae teh papan hayang panggih jeung Subadra jempe lengan atuh sabar kalem mangga atuh angger geura saurkeun ka inya lian kasono kanu jadi adik Kresna akan oge ieu teh sono anu pogot kanu jadi adik Simayangan Simayangan si Subadra aya geus umur sabaraha taun kirang langkung 23 tahun iya munyeuna Lumajang putri. jelas sebenarnya Simayangan masih kena jomblo heuh teh duh ka atuh kaula mah kirang terang eta we akang teh nempo dina status Facebookna masih keneh tanpa hubungan cenah kata mah SG na eta teh status Instagram nyorangan bae Sing legene. ulu itu aswak ditajong nepi ka cuek mriki itu ulu iya bagja kamayangan akang rek ngadongeng sagedeung kumaha Raka Prabu dina mangsana minggu kamari akang na di Mabeja tina jadi mitoha di mana Raka netelakeun yen putra mahkota nyaeta Pangeran Burisrawa dina mangsana hari teu geuning nangtung ulang layu teu damang aum Burisrawa dina mangsa saminggon kapanggerti eueuh parna ceuk mang oge ku akang jeung sadulur kabeh dibawa ka tukang pijet kalakah can cager bae lajeng kumaha ku akang dibawa ka dukun anu lepus mintul pangawruda atuh kumang dibawa ka puskesmas ceuk mau eueuh kalakah manyun we kitu walepel ongket di pasihan naon teh sanmol ta eta sanmol eueuh kalakah molor we pagaweanna teh tumor tukang molor eueuh kumaha we tukang saron gitu-gitu teh mah komo tukang simal mah teu boleh dalang keur ngocoblak huap mah huap nasi goreng keur nyekel sendok teh ari panon ruprai eueuh lajeng kumaha lah barang ku akang eta Burisrawa dilongok ka Mandaraga sasat Burisrawa tadi beujeng akang rasanya anu nyaliara dina hata dada lajeng nah atuh barang akang datang ka Mandaraga langsung Burisrawa ngarontok ngagabuk kana lahunan dua borong ditanya ku akang teh naon kasakitna malulu ieu sakit teh bicina tina ati sanubari sing horeng aya kahayang can laksana duh teuing lajeng kumaha jauh teuing anger atuh lain wejaan atuh bang manukana
Waluh, kersa. Sing horeng anu beuteung akang teh. Boris Rawa gering nang tunggalang layung. Hayang kawin. Sok atuh lain seuli wae. Ge heula tuang. Hayang kawin ka saha? Lain kan lian. Oh, Boris Rawa. Eueuh ceuk mang oge Boris Rawa maka cida beungharna. Eueuh eta we atuh. Angkota. Boris Rawa mah kagungan angkot aya 500 angkot mah. Elap tak elap jurusan Bandung Majalaya eta teh nu Boris Rawa eta teh. Teu acan pabrik. Di Kutawaringin pabrik eta teh nu Boris Rawa eta teh. Tah eta ieu naon ngaranna teh pabrik sepatu. Eta teh nu Boris Rawa eta teh kerja sama sareng padudung. Eueuh. Pamancingan. Eta teh nu Boris Rawa eta teh dikontrak 50 tahunan. Bong sinoge eta teh aya 500 titik mah nu Boris Rawa teh. Ayeuna tiasa kagambar kumaha masa depan tuang rayi Nyai Suwandra. Bener. Kumaha kersa. Sasat akang datang ka dieu rek mipit abit kelamenta. Sok saja akang lanceuk pangadena tapi akang ngaruasakeun yen Subandra di zaman leutik diulus di zaman lembut teh ku rayi Kresna. Oh sumuh. Da ayeuna akang rek menta kan ngukutna. Nah harek ngaridoan, nah harek mere, nah harek nyakiduan, Subandra ulah kawin ke Nyai Ursawa. Lamun ceuk Kresna oke. Urang kawinkeun bae ieu. Tah kitu sakatenan itu teh nyana kanggo seserahan gitu. Itu teh mang teh ngabantun gotongan-gotongan emas inten berlian aya 4 gotongan. Katami mang teh ngabantun potongan sinjang kabat 500 potongan, sinjang sarung 400 potongan, senal sareng sepatu 50 rampasan. Katami kabaya eta teh ngabantun 70 kabaya. Lebetna oge lebetna nyana kutang teh aya kutang aya 70 warna beureum, 80 warna biru. Aya anu transparan we, transparan teh mun teu salah mah aya 5 di ditu teh. Mang teh ngabantun eta we cangcut. Cangcut mah sidi celana dalam mang ngabantun 2 sigi. Da mikir mang teh cangcut mah buni gitu. Biasana awewe mah cangcutnya diganti 2 minggu sekali. Meujeuhna lah. Mawa 2 oge heueuh. Katami ieu teh nyana sadaya kanggo punciteun gitu. Mang teh di ditu aya ditungtun ngabantun sapi 60 sapi. Domba 70 ekor. Moning 80 ekor. Hayam we 2 anakna eta oge. Nah buat anakna jeung 2 lah katinggal di dieu tawis pisan majuna peternakan hayam di Dwarwati mah. Piraku rek jual uyah ka gudang ceuk mang oge. Uluh. Atuh tina leuteun oge bangsaning cau mah. Bala-bala sadayana eta parantos disiapkeun. Anggeus eta manjangan lamun manjangan beuki manjangan sia mah. Sidik aing teh muter otak ieu teh. Atuh ieu mah pami dirapalan dinten ieu kitu. Tamih tiiseun mah urang nanggap we. Wayang golek 7 wengi gitu. Urang ieu we hubungan kadalang-dalang nu aya di Bandung kitu ulah teu teuing. Anyar-anyar keneh kamari memenang bokor emas gitu. Ngora keneh teh. Ngan panggung ieu mah dihiras gitu ceuk mang oge.
Urang nanggap calung eta teh calung aya nama calung teh budaya Sunda anu hampir dipohokeun ayeuna teh urang gali deui urang nanggap eta weh kuda rengong singa deplok urang tanggap urang tanggap jaipongan sadayana pokona urang tanggap atuh kitu melenti lain tapi diisun eta mah hajat gede eta mah nah dah tuh geden mah kudu mewah kudu mah ulah hiji engke mah ulah hiji soalna para beuni na yaga loba engke mah pasti ya Kresna Kresna kalintang bingahna di dieu kaula salaku anu ngurus anu ngatik subadanya ngiring bingah Kang lamaran sumping ti putra mahkota Manaraka eta kira-kira yang terima moal pamit tampi sareng henteu mah kaula nyangakeun ka Subadra margi anu rek kawin teh ceuk paribasana Subadra selain kaula supados rahayu pertikahan kudu aya kasuka jenis jeung jenis urang taros we ka Nyi Subadra naha bade ditampi atawa moal ieu lamaran teh iya satuju akang halus kitu mah mung ieu teh aya sakedik kaperyogian kaula teh ka salira naon deh ngomong naon hayang transparan naon sanes namun ieu teh aya badantenkeun antawis kaula sareng salira opat mata bae opat mana memang kitu panuhun urang dilebat we Kang kumaha pami kitu hayu Bang kalau kal betul lah mang teu tiasa nguping teu tiasa hapunten mung opat soca mang eueuh bae mang mah peureum atuh peureum teu naon peureum oge mang macawa cokel heula panon ieu dua penasaran mang mah jelema na kepo cek mang oge eueuh hapunten teu tiasa mang hapunten nya atuh nya atuh ada kitu mah panginten ieu teh khusus bani kitu nya